Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina lawungan ayeuna baris dipedar materi ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Sataacan lebet kana materi, ulah hilat kanggo ngajaga prokes kasehatan. Supados urang sadaya tiasa saenggalna diajar deui di sakola. Ayo urang pedar ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Kompetensi dasar IPK sareng tujuan pembelajaran. Jadi hidup baris diajar ngeunaan bahasan tradisi Sunda anu dilebetna aya sababaraha. Hiji, peserta didik dapat menjelaskan struktur bahasan tentang tradisi setempat sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Peserta didik menemukan paragraf pembuka bahasan tentang tradisi setempat sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nomor 3, peserta didik menemukan paragraf isi bahasan tentang tradisi setempat sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dan yang keempat, peserta didik menemukan paragraf penutup bahasan tentang tradisi setempat sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Orang lajeng, naon anu dimaksud tradisi? Tradisinya eta adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan tradisi itu yaitu adat kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang yang masih dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Tradisi teh nyaeta kabiasaan. Pikeun ngamumule tradisi dilaksanakeun ku cara diwariskeun ti kolot ke anakna, tatalepa boh ku cara lisan, kalakuan boh ku cara tinulis. Tradisi kaasup kana ulikan folklor. Folklor mangrupa sabagian kabudayaan anu diwariskeun kalawan turun-tumurun ku cara lisan. Kituna sok disebut tradisi lisan. Adat kebiasaannya eta tata pola anu angger tur turun-tumurun ti hiji entragan ka entragan satuluyna minangka warisan anu dalit jeung pakumbuhan masyarakat. Jadi aya kecap ngamumule. Maksudna di dieu ngamumule teh nyaeta menjaga tradisi anu dilaksanakeun ku cara diwariskeun. Ya, menjaga tradisi dengan cara diwariskan dari orang tua ke anaknya. Tatalepa teh maksudna nyaeta penyebarannya melalui lisan, kalakuan teh nyaeta sikap, atanapi cara tinulis atau cara tertulis. Tradisi termasuk ke dalam ulikan folklor. Folklor yaitu kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan dan terkadang disebut juga dengan tradisi lisan. Adat kebiasaan yaitu tata pola, tata cara yang tetap, angger di teh tetap, yang dan turun-temurun dari entragan di dieu teh maksudna angkatan atau generasi, dari generasi pertama ke generasi berikutnya dengan tujuan untuk mewarisi warisan atau kebiasaan dari generasi yang terdahulu pada masyarakat tertentu. Oke, orang lajeng. Jadi aya rupa-rupa upacara adat. Upacara adat nu baris dibahas yaitu upacara adat ngeunaan daur hirup manusa. Anu kahiji,
aya adat nu nyiram di dieu lain nyiram tanaman, tapi nyiram di dieu teh maksudna ngidam. Cara kumaha? Nyaeta ngayakeun salametan mekalan nu kakandungan ku barang-barang anu dipikayakin miboga kakuatan panyinglar. Janten aya sababaraha kabiasaan atau napi tradisi pikeun ngalindungan atau napi melindungi si ibu muda yang sedang mengandung dengan beberapa hal. Contoh tadi tos disebatkeun, misalnya mun aya nu keur hamil sok aya paribasa aya kapamalian, amun segala kahayang anu diucapkeun ku ibu hamil kedah ditedunan atau harus dituruti. Amun teu diturut, mun teu ditedunan, anu aya engke budakna pas lahir teh sok ngacai. Tah eta salah sahiji adat. Amun misalna aya nu keur hamil boga kahayang-hayang itu hayang ieu tapi teu ditedunan, sok siga kitu. Aya oge anu tadi amun misalna anu keur hamil teh kaditu kadieu mun indit-indit teh sok kudu mawa hiji barang pikeun ngalindungan eta si ibu hamil. Teras anu kadua, adat ngariksa nu reuneuh. Tadi nu nyiram berarti hamil muda, amun nu reuneuh berarti hamilna tos kageung. Jadi nyaeta ngayakeun tingkeban atanapi 7 bulanan. Biasana ieu sok aya tradisi nu di mandici kembang. Tah sok aya dihajatkeun lah amun kanggo nu ngariksa nu reuneuh ieu mah. Teras anu katilu, adat ngariksa nu ngajuru. Ngajuru di dieu teh berarti nu ngalahirkeun. Adat ngariksa anu ngajuru teh kumaha? Punten di dieu tacan ku Ibu Edit ya. Biasana ieu teh nu ngajuru teh patalina sareng adat Mulasari Bali. Mulasari teh sami wae nya nyaeta kanggo ngureupkeun atanapi malitkeun kawalungan. Nah anu dipalitkeun nyaeta plasenta atanapi ari-ari. Jadi Bali di dieu teh maksudna ari-ari kunaon kudu dipalitkeun atanapi dikureupkeun. Kumargi sesuai kepercayaan yen si plasenta atanapi ari-ari teh sok disebat eta teh dulur atanapi kembaran si bayi. Anu maturan si orok eta disalila di jero beuteung. Janten kedah diurus kumaha saena. Biasana amun dikureupkeun biasana sok aya ngangge kain bodas terus dibere sarupaning bumbu dapur jiga jahe, koneng, salam, sereh, siga kitu terus dibeuleun terus dikuburkeun. Biasana sok di lampuan. Kunaon dibere sarupaning bumbu supados teu kaambe bau hanyir. Kumargi amun misalna masih kene kaambe bau hanyir bisina engke teh didahar ku sasatoan sarupaning ucing mun teu sato nu sejena lah sok dahar lagi. Teras nomor 5 aya adat sundatan atanapi nyepitan. Maksudna di dieu teh sundatan teh nyaeta disunat. Biasana ieu nu sok dihajatkeun nyaeta budak lalaki. Amun di Sunda biasana aya tradisi sisingaan amun di daerah Subang. Amun aya budak anu tos disepitan atanapi disunatan eta teh cara ngahiburna ku cara ditaekeun kana sisingaan. Terus bari di naik kana sisingaan terus diajak ngibing ku si penarina. Eta teh tujuanna supados ngabubungah si budak. Saleresna mah eta si budak teh masih kene karasa nyeri saat tos disunatan. Tapi kumargi direah-reah
ku dulurna ku kolotna janten kabangdaskeun jadi teu emo tah rasa nyeri teh. Tah si dieu aya nu kagendep nyata ada ngawinkeun ieu mah satos ageng ya mun adat ngawinkeun tradisina seueur mimiti aya pangaosan eta biasana lebetna siraman teras kita aya seren sumeren teras akad teras resepsi jeung sajabana adat ngawinkeun eta adat nu panglila-lilana. Teras nu katujuh nyaeta adat kapapatenan tadi ti mimiti nu nyiram teras air mereuneuh terus ngajuru nu ngalipkeun Bali sunatan ngawinkeun. Nah terakhir ieu aya adat kapapatenan nyaeta adat ngantunkeun atanapi meninggal dunia. Biasana aya tradisi naon? Biasana sok aya tahlil teh misalna pas geletukna pras poe katilu poe katujuh terus weh nepi ka aya nu 100 poe terus aya haul nu satahun sakali gitu. Salasna ieu mah kan tradisi bade diangge mangga amun misalna henteu oge teu kunaon teu kedah maksakeun. Urang lajeng deui tadi urang baris ngabahas ngeunaan adat anu aya patalian sareng daur hirup manusia. Di dieu urang lajeng nyata aya kampung adat. Kampung adat di Tatar Sunda salesa masih keneh aya di antawisna anu katelah pisan nyaeta aya kampung adat Baduy. Di mana kampung adat Baduy teh? Nyaeta paranahna di desa Kanekes, Kacamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat Baduy nyecingan Gunung Kendeng. Hidup oke pasti tos asing lah ke kampung Baduy ieu teh kumargi tos seueur acara TV artikel anu ngabahas ngeunaan kampung adat Baduy ieu. Katinggal di dieu aya gambar ku Ibu Persian contoh di dieu nu ngagambarkeun kumaha kaen kampung Baduy teh. Di dieu kanggo anu handap anu di dinya teh bentukna siga bumi tapi alit ukuranana kacilina katinggal pisan kan yen teh seueur jarang make caket tah ieu teh sanes nepi tapi ieu teh leuwih naon leuwih teh nyaeta tempat nyimpen hasil panen. Janten urang Baduy mah saatos panen teh hasil bumina teh disimpen di leuwih ieu. Teras amun misalna tos panen beas eta teh teu sadayana diolah janten beas. Mun urang mah diheler nya teu sadayana diheler tapi mun di Baduy mah lain diheler nya padahal di tutuan gitu. Teu sadayana ditutut tapi aya oge anu disimpen kanggo naon? Eta teh kanggo bibit ke kahareupna nya dan teu kabeh dibeakeun. Lain ngan seukur beas sungguh hasil panenna aya kalapa, jagung jeung sajabana. Intina eta leuwih teh fungsina pikeun nyimpen hasil panen. Teras nu di luhur eta aya foto budak leutik. Tinu opat urang ieu katinggal aya bedana. Naon eta nu beda? Katinggal acuk anu dianggena atanapi raksukan atanapi pakaian yang dikenakan si anak tersebut. Di dieu aya 2 warna. Anu hiji ngagunakeun baju bodas, anu kadua ngagunakeun baju hideung. Naon bedana? Atanapi ieu teh asup kumaha urang Baduy we suka-suka gitu pake baju warna ge bebas cara urang gitu. Henteu ari Baduy mah aya maknana. Naon maknana? Janten kanggo budak anu ngagunakeun baju bodas tandana manehna teh nyaeta kalebet kana
masyarakat Baduy dalam atau napi Baduy jero. Cirina nyaeta ngagunakeun baju atau napi raksukan serba bodas. Kumargi dianggap bodas teh nyaeta suci. Terus ari anu warna hideung eta nunjukkeun Baduy naon? Nah, janten kanggo anu ngagunakeun baju hideung nunjukkeun yen manehna teh urang Baduy luar. Tinggalkan perbedaan kumaha. Terus di Baduyna eta teh anu urang Baduy jerona teh jumlahna langkung saeutik tibatan urang Baduy luar. Kumargi urang Baduy dalam atau urang Baduy jero mah teu pernah tekantos ngarobah tradisi saeutik pun. Anjeunna masih kene ngagunakeun tradisi anu ti karuhuna zaman baheula, teu aya nu ngarobah, teu aya nu robah. Tapi kanggo Baduy luar eta tos aya sababaraha anu robah. Terus rada ngiring aya tradisi anu bergeser. Contohna di Baduy luar mah tos wanoh kana handphone. Janten tos aya sababaraha jalma anu boga HP. Eta sareng urang Baduy jero. Terus di dieu aya kampung adat Urug. Kampung adat Urug ieu teh ayana di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Tah ieu teh caket sareng wilayah urang. Kumargi masih kene hiji kabupaten. Sanaos jarakna tetep weh jauh. Da lokasina aya di ujung Kabupaten Bogor. Tah ieu ge sami sareng anu di Baduy tadi, ieu teh nu disebut sareng leuwit. Di dieu mah aya 2 leuwit anu berbeda, tapi fungsina anu sami nyaeta tempat nyimpen hasil panen. Lokasi Kampung Urug ieu teh saeureusna teu patos lega kampungna mah. Terus patos lega jumlah masyarakatna oge teu patos seueur. Di dieu aya tradisi khasna biasana di akhir tahun sok aya acara seren taun. Ya hajat gede biasana di ayakeunna salami saminggu. Saminggu teh noron teu aya liburna, teu aya parekna, acarana teh full dina waktu saminggu eta. Orang lajeng di dieu aya tradisi nu sajena, di dieu aya seren taun di Cisolok nyaeta di Kampung Adat Cipta Gelar. Katinggal tuh seueur bapak-bapak anu keur ngarapihkeun hasil panenna. Hajat lembur ya, hajat seren taun teh hajat lembur, hajat hasil panen gitu. Terus jadi aya nyangku di Panjalu Ciamis nyaeta acara atau tradisi nyaeta tradisi anu ngarasihan benda pusaka. Katinggal tuh di gambar aya bapak-bapak anu keur ngarasihan keris. Terus dia aya saparan di Cirebon. Terus aya oge Rebo Wekasan di Bogor. Cirina dina Rebo Wekasan teh nyaeta ngabagi-bagikeun kupat. Terus dia aya Ruat Bumi di Banjarsari. Ruat Bumi sareng seren taun teh sami wae nyaeta indina hajat hasil panen. Urang lajengkeun deui.
teknik nu dipake dina nulis karangan pedaran di antarana anu kahiji aya teknik identifikasi nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung medar ciri-ciri perkara atanapi barang. Berarti hidup di dieu harus menjelaskan satu hal dengan cara menjelaskan ciri-cirinya. Contoh, misalnya aya angklung. Nah, aku hidup teh dijelaskeun, dicentrekeun ciri-ciri angklung teh naon wae. Sanijieun tina awi, terus bentukna kumaha, cara mainkeunana kumaha, jeung sajabana. Eta kamu teknik identifikasi. Terus nu kadua ya teknik klasifikasi. Ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung nyieun papasingan eta perkara. Naon maksud papasingan? Papasingan di teh klasifikasi atanapi pengelompokan berdasarkan jenis barang atau jenis hal tertentu. Terus nu katilu aya teknik definisi. Ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere wangunan kana eta perkara atanapi barang. Definisi atau pengertian. Terus anu kaopat nyata aya teknik ilustrasi. Ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran kana eta perkara atawa barang. Biasana tiasa dibantun atanapi dilampirkeun foto atanapi gambarna supados batur tiasa terang secara visualna. Terus nu kanggo kalima nyata teknik proses. Ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran proses nyieun eta barang. Mun cek urang mah disebutna aya tutorial. Lajeng jadi aya kerangka karangan. Salah satu tos dibahasnya di payun dina kerangka karangan itu dibagi jantan tilu. Anu kahiji aya bubuka, anu kadua aya isi, anu katilu aya panutup. Nah, kanggo bubuka ieu ngabahas ngeunaan hal-hal umum perkawis isi pedaran. Naon wae eta eusina teh? Nyaeta aya alasan milih jejer atanapi topik pedaran. Jejer dieu selersa temanya. Tema pedaran teh bade ngabahas ngeunaan naon. Kedua, pentingnya jejer atanapi topik pedaran. Ya, terus kadilu legana pedaran cakupana dugi ka mana. Terus anu kaopat, watesan jejer pedaran. Watesan itu batasan. Anu kalima, masalah-masalah anu di pedar. Anu kagenep, tujuan jeung guna pedaran. Bagian eusi. Eusina ngeunaan objek anu di pedar saperti wujud jeung wangunna objek, wujud dan bentuknya objek. Nu kadua gunana objek. Katilu wanda atawa tipe objek. Wanda diri lain ngaran jelemahnya, tapi wanda diri teh nyaeta jenis. Kaopat, cara-cara nyieun objek. Pamungkas midangkeun dua hal nyata kacindekan tina eusi pedaran jeung saran-saran. Kacindekan di dieu nyaeta kesimpulan serta saran-saran. Nah, di dieu aya kaulinan barudak. Aya budak awewe anu tiluan keur ulin sapintrong tapi main karet amun kurang Bogor mah. Terus aya oge tah jajangkungan. Amun di Bali mah engrang ya jajangkungan. Terus anu dihandap eta aya barudak anu keur ararantri. Terus aya 2 urang anu jaga. Ieu teh kaulinan anu ngandung unsur kakawihan. Nyaeta aya oray-orayan. Ayeuna mah tos langki pisan ninggal barudak anu masih keneh
ulin cara kieu katambi ayeuna teh di PPKM teu kenging ngumpul teu kenging ka ditu ka dieu teras katambi oge lahan pikeun ulina oge tos teu aya tos beralih fungsi jeung alasan sejena. Tapi di dieu urang salaku siswa-siswi kedah aya kahayang pikeun ngamumule tradisi anu lain ku urang rek usaha deui. Padika nulis karangan di antarana wae padika di dieu teh maksudna tata cara menulis karangan. Anu kahiji, netepkeun pasoalan atawa perkara nu rek ditulis. Ya, menentukan apa yang akan dibahas, hal apa saja yang akan ditulis. Ngumpulkeun bahan data keur ngarojong isi karangan pedaran, berarti hidup di dieu kedah ngumpulkeun referensi anu seueur. Referensi di dieu tiasa dinu buku, internet, tesis, skripsi, artikel, karya ilmiah sejena tiasa. Lamun misalnya eta nu tadi disebutkeun masih kena dianggap kurang, acan mumpuni tiasa ngagunakeun web atanapi googling. Tiasa angga tapi ulah hilap ke dilampirkeun dina daftar pustaka. Katilu, mikiran pijudulan anu matak ngirup nu maca. Urang teh kudu tiasa nangtoskeun atanapi nyusun pikeun judul supados tiasa ngirut siswa anu maca. Ngirut di dieu membuat orang lain tergugah hatinya untuk membaca, bikin orang penasaran. Keopat, nyusun raraga atanapi rangka karangan. Berarti hidup di dieu kedah nyusun atanapi nyieun rangka karangan. Anu kalima, mekarkeun rangkai karangan jadi alinea nepi ka jadi karangan gembleng. Mengembangkan rangka karangan menjadi alinea sehingga menjadi satu karangan yang utuh. Anu kagenep, ngarungsung karangan geus jadi, menyusun karangan yang sudah jadi. Janten amun misalnya anu tadi kalima kan tos disusun nepi ka jadi hiji karangan teras hidup dibaca deui dugi ka berkali-kali, dugi ka hidup ngaraos oh ieu mah atas sae atas cekap tah namanya hidup tiasa dipublikasikeun ka media. Teras di dieu aya karangan pedaran jeung artikel. Di handapna aya contoh di dieu teh nyaeta artikel anu judulna teh PGSD STKIP Purwakarta magelarkeun drama tarik. Tah ieu ge aya patalina sareng tradisi. Kumargi ieu teh ngahijikeun dua kasenian janten hiji naon eta nyaeta drama sareng tari. Ieu teh hiji inspirasi kanggo urang supados tiasa leuwih kreatif dina ngokolakeun tradisi anu tos aya supados jalma sejena tiasa kairup tiasa tertarik ka hasil karya urang. Karangan pedaran ilaharna dimuat di koran atawa majalah. Lamun geus dimuat di majalah atawa koran sok disebutna artikel. Karangan pedaran penting kacida keur nyangkin informasi. Ku kituna dina nuliskeunana kudu alus. Kaedah basana kudu bener tur pilihan kecapna kudu merenah. Eusina kudu ngaleunjer tur ngentep seureuh. Janten nyin artikel atau napi pedaran ieu teh harus menggunakan kata-kata yang bagus
supaya orang lain tuh paham dengan apa yang kalian sajikan dalam bentuk artikel. Wangun tulisan bahasan dibagi jantan opat anu kahiji aya argumentasi. Argumentasinya eta wacana anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alasan nu kuat nepi ka bisa percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Maksudna di dieu teh karangan anu eusina teh ngeunaan pendapat si penulis. Tujuanna pikeun ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean supaya pembaca itu mau menjalankan satu hal sesuai dengan apa yang beliau utarakan. Terus anu kedua ya deskripsi, tulisan anu nggambarkeun objek, tempat atau kejadian secara jentrek ka pamaca. Tepi ka pamaca jika nu ngarasa langsung eta kejadian nu digambarkeun dina wacana. Mendeskripsikan, menggambar. Nu katilu aya narasi, nyata tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy tur runut. Narasi mah carita nya, nyarita ke cirina. Nya nu kaopat aya eksposisi. Wacana nu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanana sareng gunana. Di handap eta aya dua penari. Penari naon eta teh nyaeta penari jaipong. Kumaha jaipong teh kalebet kana kasenian Sunda. Kecaprajekan atanapi reduplikasi nyaeta kecap anu diwangun ku cara nyebutkeun dua kali atau leuwih kecap dasar atawa asalna. Wangun kecap rajekan teh ngawengku kecap rajekan sagemblengna jeung sabagian di antawisna nyaeta nu kahiji kecap rajekan sagemblengna. Kecap rajekan sagemblengna ieu teh diwangun ku cara nyebutkeun dua kali atawa leuwih sagemblengna kecap dasarna. Boh robah sora boh henteu. Di kecap rajekan sagemblengna ieu dibagi janten dua. Aya dwilingga sareng trilingga. Nu dwilingga nyaeta kecap rajekan sagemblengna nu diwangun ku cara nyebutkeun dua kali kecap dasarna. Ngawengku Dwi Murni terobah sora. Contoh ibu-ibu, adi-adi, rupa-rupa, bapak-bapak, aki-aki, nini-nini, tak eta kalebet kana Dwi Murni. Kumaha kitu ngarobah sora. Nu kadua Dwi Reka nyaeta ngarobah sora. Contoh bulak-balik, udar-ider, tulas-tulis. Terus aya deui masih keneh seueur ke ku hidup cobi dipilari. Aya naon deui tah kanggo Dwi Reka. Bagian B tadi dwilingga aya trilingga. Kecap rajekan sagemblengna nu diwangun ku cara nyebutkeun tilu kali kecap dasarna. Contoh brang breng brong, dar der dor, ha he ho jeung sajabana. Mun brang breng brong eta nunjukkeun biasana tah mun keur masak tapi loba barang anu ragrag anu
kagoder tabdang brengrong tak biasanya suara nu aya nu kapanggihna teh di dapur. Terus dar der dor eta biasa suara petir atanapi pistol biasa oge suara petir. Terus haheho itu biasanya suara jalma anu geus lumpat atanapi nu geus lempang jauh jadi rada haheho gitu. Nanya nunjukkeun rasa capek. Anu kedua, kecap rajekan sabagian. Kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebutkeun 2 kali sabagian kecap dasarna. Boh robah boh henteu. Jadi dibagi deui janten 2. Aya Dwi Purwa sareng Dwi Madya. Dwi Purwa eta kecap rajekan sabagian anu diwangun ku cara nyebutkeun 2 kali engang mimiti kecap dasarna. Contoh ciciren, tatajong, dudupak. Nah, eta kalebet kana 2 Dwi Purwa. Astagfirullahaladzim punten nya barudak. Kumargi di teh nyebutkeun 2 engang nu di awal. Engang di teh pemenggalan kata yang ada di awal kata. Aya ciciren berarti aya engang ci anu diulang 2 kali. Tatajong aya engang ta anu diulang. Terus dudupak aya engang du anu diulang. Nu B Dwi Madya kecap rajekan sabagian anu diwangun ku cara nyebutkeun 2 kali engang panungtung kecap dasarna. Dikabalikan ti Dwi Purwa nya. Dwi Purwa aya di hareup, ari Dwi Madya mah aya di tukang. Contoh sapopoe, sapeuting, sababaraha. Tah, katinggalnya bagian tungtungna teh ditulisna 2 kali. Dugi ka dieu aya patarosan, bilih aya mungkin biasa diserat di kolom komentar di GC. Amun teh aya patarosan kuy balajeng kana tugas. Sabada hidup tadi tos dijelaskeun ngeunaan bahasan tradisi Sunda anu sakitu eyeuna. Ayeuna hidup kantun ngerjakeun pancen. Naon pancena teh? Pekjieun infografis nggunakeun Canva ngeunaan tradisi Sunda nu diupload di Instagram. Nu ngaranna tradisi berarti di dieu bebas. Aya naon we pilihanna. Tadi aya ngeunaan upacara adat. Daur hirup tiasa. Antara pilih salah sahijina enggak. Aya kampung adat. Tadi nu tos dibahas eta ngeunaan Baduy sareng Uruk. Bade ngebahas eta deui. Tapi referensina nu benten mangga. Bade kampung adat nu sanesna mangga. Penting mah anu aya patalina sareng tradisi Sunda. Bu abi bade ngabahas ngeunaan keuningan barudak mangga tiasa. Bu abi bade ngabahas ngeunaan kadaharan tradisional mangga. Bu abi bade ngabahas ngeunaan alat musikna mangga. Penting mah hidup dipilari heula referensina. Terus dijieun infografisna di Canva. Terus diuploadna di Instagram. Pituduh pancena eta. Hiji, pilih salah sahiji tradisi Sunda tadi terus ku ibu jelaskeun ya. Terus kedua, aspek penilaian. Hiji, isi teks nggunakeun bahasa Sunda. Pogo atuh pasti aku margi dina pangajarah bahasa Sunda. Mun abdi terjemahan tina Google mangga teu naon. Tapi usahakeun saatos diterjemahkeun dina Google dibaca deui, dilenyepan deui, terus merenah atanapi teu amun misalna taca merenah mangga dilereskeun deui. Abi mah sanes Sunda Bu, kan tiasa naros ka babaturan, ka ibu rama, ka tetangga, ka saha we lah. Tiasa ngabantosan. Kedua, desainnya kedah ngirut gambar-gambar anu dimunculkeun oge nu aya patalina sareng teks.
tujuan tapi kenaon udah jelas misalnya bade ngadungkeun tata cara dina upacara ngawinkeun tata ting kada jelas di awal tapi ka akhir aku mah cing saja bana. Terus katilu nah aya caption wajib aya di Instagram teh kada dilampirkeun nah caption anu beji aya wasta di teh ngaran hidup kedah jelas kedah lengkap. Kedua B eta kelasna ditulis kedua aya nomor absen keempat aya tradisi Sunda tah hidup dipilih bade naon ditulis oke. Pas infografis ieu ini masih lanjutan di caption tadinya. Infografis ieu pikeun pancen bahasa Sunda bahasan tradisi Sunda diampuh ku Bu Fiska di dia ngaran IG Bu oke di tag supaya bukan pil kalau ngarios terus hashtag ngamulit tradisi Sunda. Saat di upload ulah hilap lampirkeun link URL di Google Classroom ulah hilap robah pangaturanna janten publik. Namun misalnya hidup masih di private kumaha atuh carana ibu pikeun meunteun eta tugas nya sok aya dirobah. Oke. Waktosna mungkin ibu lampirkeun di Google Classroom. Alhamdulillah kanggo materi pedaran budaya Sunda atau rengse hapunten bilih aya kalpatan ti ibu boh dina ucapan atanapi dina sikap ibu mungkin dihapunten kirang langkung mana dari hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.